pokoknya makhluk aya dalam dunia urang sing bisa belas asih kasantero alam yang hidup manusia dalam dunia teh kudu bisa ngajabakeun belas asina pangeran. Nah make urang kudu bisa ngajabakeun belas asina pangeran sabab dimimitian ku kalimat Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebat asmana Allah nu maha welas tur nu maha asih bila mana dimimitian ku kalawan eta teh urang teh wawakilna Gusti Allah. Nah Gusti Allah make diwakilan ku urang ngacapeun lain capeun ibu Allah subhanahu wa ta'ala berarti manusia kalam dunia teh titah migawe kana pagawean-pagawean anu dibikin ku Gusti Allah. Urang ilah di kalam dunia teh nyai lain titah ulin awas cedede lain titah digawe wae entong gawe wae ngan kudu digawe mah awas lain titah ulin lain titah usaha tapi urang teh titah ibadah malah kasih kuring aya nu kieu kamomin lamun ibadah wae mah atuh moal usaha nya ngari ibadah naon sok teu ari ibadah naon dikir wirid maca Quran atau urang teh kudu menanggung wae ka Gusti Allah di masjid lain ngaran ibadah mah ngan eta wirid dikir maca Al-Quran jeung inget kalau salat ngaranna eta teh di jero ibadah. Jadi sabala rupa anu di jero ibadah teh eta kurang ulah usahakeun. Naon nu disebutkeun ibadah teh? Hiji bakti ka Gusti Nu Maha Suci bari tanpa pamrih. Ari usaha ibadah lain. Coba tanya si bapak. Kamu teh masih mas pegang jajamu, osok dari jamu mas sekarang. Mungkin mah itanya yang bawa majikan. Pak, reka mana rek dagang, dek naon, dek usaha. Aya implik-implikan eta usaha supaya diberi ku pamajikan ke penting. Ayo, urang mah dari usaha teh ka Bandung we. Modal nanya pun lancik kang mirat, urang mah di ka Bandung mah usaha teh. Urang mah di ka Bandung mah usaha teh. Makanya mudah-mudahan sing asa hampura ka jalma nu nyalahkeun urang. Malah urang kudu rumasa jadi jalma anu salah. Sabab naon jalma bener mah ngan ukur Kanjeng Rasul, ngan hiji-hiji dan Kanjeng Nabi Muhammad jalma bener mah. Urang mah jigana teh jalma naonnya. Sabab saur Kanjeng Rasul, saur para ulama, urang mah sampah na umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain sampahna Rasulullah. Sampahna umat tak sampahna umat loba salah wajar. Ngan di mana urang salah ulah tong ngeunaheun kesalahan. Anu kadua sudah tangan ke song kita makin deui nya eta dengan reo mata mata kok tidak salapan ke jangan aku mah. Anu kadua jalma nu diarep-arep ke surga Allah teh jalma anu wahabi dirisan. Jalma anu bisa ngajaga dina lisanna. Cing ari urang bisa ngajaga lisan urang teh. Ngajaga dina naon? Dina hal-hal anu dicarek ku agama jeung dari agama. Ari lalaki mah alhamdulillah ibu dina lisan bisa ngajaga. Seperti teh nyarekan ka majikan. Ngan lamun bojo pemajikan minang nyarekan saat itu. Sok aya di dieu ya, lo kudu aku mau majib dibanding aya teh naon bulan puasa kudu aku mau dosa teh. Sawab cek kalau wasari ila magfiratin. Urang kudu gagancangan menta pangampuran Allah. Carana luhurna pangampuran Allah Subhanahu wa taala kudu dilumasakeun urang boga dosa. Ulah nyebutkeun anu mah teh boga dosa. Urang sapopoe oge ngabulu dosa. Bandos teka rasa itu anu leutik. Naon atuh ngajaga lisan teh? Lamun teh masarati jeung pamajikan paling kere ngajaga lisan. Nah, sabab lamun lalaki geus usaha
tuluy menang duit teh cocok jeung kahayang awewe cing ibu lamun teh mah ibu butuh 50.000 ari pamari salaki mawa duitna teh 5.000 sampai deuk kumaha teh henteu mau coblak oge zaman dud ngan di dieu mah eueuh baru kitu juga teu nya teu kaliwat dina ayana ge mangaku wah dieu mah oh sarole mudah-mudahan bulan saya nanya sing ngarima kana pangasilan lelaki sok najan saiki ari dibere mah 100.000 panjo hahaha alhamdulillah nya tah bari jeung dicium teh pipina coba lamun 5.000 ini kana sakit bari jeung manyun teh bibirna teh nyuncung lamun cek atunya lamun cek nu penting dicek nu penting tak nya katarer teh aduh cek nu penting mati da tung karipit ai tulang bawang lihat nyuncung teh boga duit kasalaki ngajak perang kitu teh mun salaki duitna kurang kasalaki uang di dapur osok dong tengkran anak oge tabayaran eta kitu pagawean awet mun salaki boga duit kasalaki cuat cimit bari hutak kita irit ngambita liang eta lawana awewe mata dirinya lawan aya ngarep-arep ku surga awak anu kadua wah